red kena jam dinding kena 4:30 atau pogo nu ngabuburit teh buka kabeh grepek pikir ku sia sanu teu amak meureun da dewek teh kulantaran era cek dewek teh hoya da ieu mah keur latihan cek teh eta mah sabedogna jelema ka aing ngepung lumpat ka itu ka dieu di kepung tah tidinya aing mung nicak di masjid teh si goblok ampun aing alah homo zaman Asep Show mengening di TPI bari ngabuburit aing teh sangu geus asak setengah genep teh deungeuna aya kolak di teh secangkir pangirim tetangga jetrek kana TV teh da dewek mah boga TV teh 14 in bari teu berwarna kieu we lalaju Asep Show ngadaguan jam genep ngadaguan adan sangu geus asak di hareup teh geus ngebu geus ieu geus aya dina boboko geus nyampak joker lah ku aing teh hees ai eling-eling adan keur tungtungna la ilaha illallah korejat aing kokocok we Allahumma lakasumtu teh geuning barang kop kana kejo dek dihuapkeun pisan dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh anjir aing teh hees teh lila geuning atuh puguh we bukan teu saur henteu tah kitu teh kuat-kuatna aing da harita cek ya oh da atuh da urang teh geus kolot tereh paeh heuh sapanjang dina seni teh lamun dihitung-hitung mah ditimang-timang loba keneh dosa itu ceuk aing oge patak atuh sugane jeung sugan saeutik-saeutik oh da anu bakal ka sawarga mah dalang ngalawora teh sia nah apaan cek keterangan oge lamun jelema minang tobat bakal ka sawarga ai dalang minang tobat minang geuning aing ngagelutkeun Gatot Kaca jeung Pati teh tobat blok aing katipu sia ada jadi ngabodor alah ampun nu alus mah nu lolong nu lolong duaan nyobat di kampung aing ngobrol teh lain cenah euy heuh cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah urang usik urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa ngacapi ceuk nu saurang teh kumaha cenah euy lempangna mah si lain nya ka iteup dewek cenah muntang kana tak-tak maneh sakali ewang tuluy urang ngamen di kota ayu nya tuluy di mana geus menang duit geus kumpul urang laju film goblok kumaha dideuleuh sia teh ai heueuh cenah nya teu sadar teh lolong caritana ti kampung teh hoda di gunung cicingna gitu ini teh ngarayap pada di kampung mah jalan terung karingka nih jalan setapak aya laguna geuning ayeuna mah dina Mawar Bodas mapai jalan setapak ngajung-jung ka hiji lemur teu karasa capena da puguh aing teu init-initan nya moal goblok moal capek atuh hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeun teu uing penting banget
nu penting mah hasil nepi ke tempat anu dituju lek ngalongok anu ngora si goblok mawar bodas ada yang nu ngora ieu muni eueuh kakapok sakinna geus diontrog teh alah ampun aing gitu teh lain dongeng lolong teh heueuh caritana muntang kana tak-takan kita cenyaho dina gawir bulan itu teh tangka kalapa mempansok gitu tah melengkung pada inu bentak mah aya tangka kalapa melengkung teh sok kitu tah ieu mah nama lempeng we jodoh alah cenah euy naon cenah euy ngagedung didagor cenah euy neuleuh atuh goblok apa deui teh lolong ayo aduh alah ampun aing kana naon cenah euy teuing cenah da gede uluh tangka kalapa cenah euy nah sia nya tangka kalapa cenah pan aing mah fungsi beuntak baheula goblok nah cenah tuh sia jadi lolong apa cacingeun tangka kalapa cenah euy uluh cing cenah deuleu ka luhur ayaan muni keukeuh sia teh ka aing teh pan lolong aing teh hayang cenah euy cai kalapa duh hanaang wayak ieu mah keuna cenah dewek bisa naik na mah bisa mah cenah naik atuh ngalah kanya da aing hayang nginum sok cenah daguan kumaha nya tadiuk dihanap ulah hanap penting tangka kalapa bisi katinggang bijeng luak lieu mana cenah bisa nebogana goblok pan aing teh lolong ai heueuh yo tereke do sia urang mah angsron di kaluhur kabayang ke jalur lolong naik teu nyaho tangka kalapa teh urut ka bentar guludug dugul di luhurna teh eueuh naon barang angsron deui kitu eueuh naon pan jok koleang gerak-gerak eta ceuk nu lolong nu handap nu nungguan tah geus we hiji euy baru kana kalapa nu rag-rag teh aduh panai bakating nyeri mengihan maneh meureun sisi kiih na teh ngucur tak kana lahunan nu nungguan yo wah pupus oi lebar cenah euy suruput we dikanya wah koloteuy anjing asin oi puguh mecer linci kalapa aja euy aduh abol lolong nah sia teh seuri atuh hare-hare we sia da geus ngadenge oh paingan tuh aduh atuh geus ngadenge atuh seuri-seuri atuh euy rojong aing teh udah ayeuna teh geuningan euy didenge-denge teh geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung gengsi cenah lamun teteler teh nu matak jauhkeun tina narkoba eta teh panyekok batur supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah di mana lemah mentalna tah babari penjajah teh asupna dialah heula pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah itu petak kadeh jauhkeun kitu nya mudah-mudahan atuh nya itu eta tina inuman can tina kahakanan can tina pakaian budaya-budaya teh dilelepkeun ka urang ai di urang jauh dirontok we deui nya
Oh iya ayeuna mah pan baju urang sunat teh geus ku ieu we kudu ngadu domba. Baru hideung make ikat panayagan padahal sapopoe tetep pantes urang sunat mah baju hideung pangsi grepe make ikat da urang sunat gengsi pan urang mah eta pan pada merong wae dulit teuing nu urang lain ulah make pakaian nulian eta we geura pakaian budak awewe gadis gini calana merecet gini baju semet bujana teh kadeuleu gini sana yeuna PCD porno wah dicekok ge aya aturan budak karek SMP oge tamat SMP diintip teh ku dewek keur nya teh nu kitu patuh teh